kerasa tayangnya telah sara diri si Gusti abdi tulungan malah jadi nyeri kumaha tuh lah-lahan daya daya hirup ke di dasar batu gali dia mah cegah kapure kabawa ku angin kahujanan ke pantesna manis lah ke pantes di mana geus datang mangsa tak kira-kira Malik nanya kasarangan diri kumaha lamun kisah terasa bisa pulihkeun karena gitu mun kaya kieu mandiri lamun kuasai Najan awet kumaha undang di dosa kaheuring pasti tuluk kana waktu kana patah paina waktu kana waktu ya barak di barak ngaso dapat Obah mau makin patukan lalaku manusia teu kumaha